mancing bergasuk hadir getih mancing getih tulang patepung jeung tulang ulat patepung jeung ulat ehoan kapan eho jadi dia oleh eho atau tukang short anjana ehoan kene make lagu Syekh oh Syekh cepot cece Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dakori mah bisaan. Hayang leutik jauhkeun. Seni teh. Hayang laun ngacerit genah pan asup kana hateunya. Amanu wattaqawla fatahna alaihim dikitukeun genah dikitukeun eta hor oh seni jauhkeun saeutik kitu pan jauh pan ameh ladaleungnya corana tuh seni rada ngalengak saeutik genah pan dilengakeun mah nya alhamdulillah sok urang buka berhubung jeung waktu Allah negaskeun sadayana surat Al-Qur'an aya sabaraha jang 114 cung santri hiji tapi kudu jatuh ulah mikir heula 103 surat apa cung guru Al-Falaq tai tong amak-amakan atuh aya terus saya amak-amakan paling dia 114 surat 103 surat apa cung 100.000 cung aing 100.000 gratis cung anamal tak iya urang teh lebah ieu mah urang teh can nyeni hirup teh nu digugulung Al-Qur'an sok dibaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma di dieu lebah di dieu ditanya lah surah wal asr anak nemu aman Allah subhanahu wa ta'ala negaskeun Bismillahirrahmanirrahim sareng sareana wal asr illal wa amilus saubil wa tawas malah ieu ayat teh lamun nu anyar ngimaman mah sok pabeulit
Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati kaituna teh falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin. Ingat salah wa amanahum min khauf. Nah eta sakta di mana eta teh asa eueuh aing jangan teh nah kitab tajwid pancak Imam Jazari ge wal akhdu bit tajwidi hatmun man lam yujawidil qur'ana asimun kade mojong malam yujawidil qur'ana tartila di segala pilari dina kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karangan Syekh Abdurrahman Jalaluddin Asyuti 2 jilid kitabna Bayrut bodas mahal 200.000 buka asbabun nuzul eta ayat pan lamun hadis asbabul wurud lamun Quran asbabun nuzul tiap ayat pasti aya asbabun nuzul lamun hadis aya asbabul wurud berikut ceples belenyen brek belek ekot bian jika godek jeung jangot simkuring aya asbabul wurudna. Nah kumaha kidalang godeg kidalang jeung jangot kidalang cek pun biang almarhumah jang maneh mah untung hirup. Nah kumaha umi maneh mah baheula teh kaluar teh hese pantarujun maneh mah cokor heula pas tarsan. Jadi sampai jadi sampai mah sampean heula cenah nya saparapat jam beheungai saparapat jam da cek inung beurang ge untung hirup sabab hese kaluar lepah sirah. Oh cek uing teh kaharti uing godegan jeung janggota teh sabab saparapat jam na terminal. Wah untuk dikerok maco ieu teh anjir teh kabayang kakarak saparapat jam geus bala model ge mun sajam pinuh aing kabeungeut-beungeut. Udah gigisik meureun. Padahal mah wadul ceu wadul da jelema diluarkeun di alam dunia mah kabeh oge teu acan apalna naon leres. Wal asr Allah negaskeun payuna aya kalimat waw disebutna waw qasam sumpah kunaon ieu ayat dilungsurkeun awalna make sumpah karena kebiasaan orang Arab waktu harita waktu asar sok ngarumpi. Jadi waktu asar teh ngarumpi we orang Arab teh ibu-ibu bapak-bapak. Oh di Arab di dieu mah moal pati beda. Iya angkat kerja hidup santri itu atuh kumaha mun aya Belanda nyerang para tentara teh hebat nandakeun ana fisik kudu kuat betul ilmu kudu kuat betul kade pikiran kudu cerdik betul nya atuh tanaga teu kuat kumaha lamun aya nu nyeunang kauna paeh we kudu gagah angkat ke merdeka pan matak aya dirgahayu betul kade ibu geus apal dirgahayu eueuh beladi eta beladi aya tulisan geuning dirgahayu hut RI ke 80 di tulisan di hareupna aya bineka tunggal eta tulisan hanapeun naon Garuda matak geuning ku pemain bola Indonesia Garuda tidak saku santri balikan ke santri siap cek santri siap Garuda pesantren yu ngaji kita bodoh hidup santri. Masya Allah gagah ajib jadi santri ajib nah jadi santri mah sukses kang isuk-isuk hes alhamdulillah
Matak ibu berbangga boga budakna masantren. Alhamdulillah. Bangga ibu, lamun ibu ya gering na ibu mikiran budak dikobong ka bawah maut asup surga yakin. Amin. Buka na Fawaidul Muhtaroh saur dina kitab Fawaidul Muhtaroh karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayit. Oh, di mana seorang ibu dan bapak masantrenkeun anakna bingung eta kuku kana bibir. Baru hayang nyium bibir. Kumaha uing ecing. Eta kuku jeung hayang nyium. Balik deui baru da bau meureun. Dalam mun sengit mah diseusup. Aneh. Bangga. Guru urang bade mios doakeun sing salamet. Ya, Kiai Jose Abdi Manyuk. Alhamdulillah sami. Wilujeng ahlan wa salamnya. Enggak mau ingat Basian jalan bukakan pelawangan anak gagaduhan pada lebet lu jangan siap saya, Masya Allah. Dina kitab Fawaidul Muhtaroh aya kisah seorang bapak masantrenkeun budakna. Eta budak 12 tahun di pasantren. Pas balik dan geus disadiakeun di imah teh masjid geus badag majlis geus badag diundang masyarakat cek bapakna, bapak-bapak yuk ayeuna urang bahsul masail putra abdi neme uih di pasantren bilih aya nu ngajengkeun pertarosan mangga engke di absen der teh di absen cek bapakna mangga kabayut udah sudah kolot jangan semangat udah tadi yang ini nomor jangan kita mau urut bismillah cicing anggur gede gue abdi cenah cek jarakon nih acu lain gatot gasa lain kayak kedeng deui abdi Surabaya naros mangga dor teh naros eta budakna kang teu ngajawab hulang wejar meneng Gusti patengah tinira yakin wisma wisar menang Gusti patengah tinira yatinira Bacana ya kopi palih mana bangun gening ke kopi hidup panas ini dan normal wingi parandene kitu eta putra nadar cek bapak-bapana ngondang simen ye para hadirin sadayana nu tapi nu caket nu nyangegeng nu nyanghunyang
teu nanyakeun oge ieu mah tapi teu ngajawab aing nyeri cangkeng cenah. Nah mah tong diomong-omong atuh. Ini gaya MC awewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi nama teh MC parantos nyangakeun cai kopi manawi mana sop jeung udud manawi aya ududna nok tayamum na aing teu meper saya teh kehe. Iya pas begitu ditaros murang kalih nangah ulang cetul pak tetiasa ngawalak cek ramakna manawi cenah nu eta mah bilih teu acan kadeteksi bersayap cenah nu ngajengkeun pertarosan deui mangga cenah teh cung teh ngacung di abdi mangga langsung pas naros anger keneh murang kalih nangah ulang nukatilu mista maja utama mangga nukatilu terakhir ayeuna sok saha nu bade bertanya langsung nanya di akhirna tilu pertanyaan hiji ge teu aya nu kawaler akhirna bapakna gering bapakna teu damang eta teu damangna bingung mikiran budak hasil masantren 12 tahun tapi teu bisa ngajawab sapertanyaan-pertanyaan acan akhirna maot tong waka tahlil dari na kitab teu kacaritakeun di tahlil kan maot we kan eta teu balik deui dikacaritakeun pas begitu aya satu wali Allah ngimpenkeun ka eta bapak nu bingung mikiran anak 12 tahun di pasantrenkeun akhirna bapana keur ucang-ucangan eta kursi nu diangge ditaretes tina emas jeung intan berlian bari dipayunna aya leuteun-leuteun anu mana di alam dunia mah eueuh eta bentuk leuteunana pas ditaros anjeun sa kaula mohon ayeuna kaula teh papa budak nu beureum budak anu kamari masantren nu beureum nu bodong nya di mana di Bustanul Ma'arif terus ih dibalik sora euy di balik ieu aing sora panunanya teh nu gede tadi teh oh kopi candi minum iya bener ieu teh ajeun leres terus ajeun kaula teh bingung kunaon budak kaula pasantren 12 tahun teh kaula teh ngayakeun pertanyaan terus ka budak kaula teh teu ngajawab terus gering kaula teh terus maot oh jadi ieu teh ganjaran anjeun masantrenkeun budak leres tuh pak tong keung budak urang dipasantrenkeun jaminan padahal mah itu hakikat Allah nandakeun kamulyaan manusia ternyata pangmulia-muliana jelema dibedakeun jeung sato saur Syekh Jarnuji wa syaraful ilmi la yahfa ala ahadin id huwa muhtasun bil insaniyah li anna jami'al hisal siwal ilmi yastaraku fihal insan ma'asail hayawanat geus jam 12 arek komen wae sia moal sadaya nanya da kumari urang bagi-bagi we waktuna moal kabeh eta geus asup deh tapi ari liang leutik teh bobogaan badag teh kudu dibengehkeun Bu kade nya maksudna emek nya ieu kudu dipaksa we deh ngemplat dia dengdek we deh aman ya orang baca ya ieu nu dek ngabahas si Cepot jeung Rahwana ieu lamun hirup jelema teu boga ilmu bakal apung-apungan jiga Rahwana ripuh hirupna baik kieu ikti isy
Alhamdulillah rabbil alamin. Saunira tanana panjang seneng ya seneng sabra uning keheula tuh nah dewek jadi dalang sih anu ngadalangan ya saurang nera tanana panjang seneng ya seneng sabda oning wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara sapraptanipun ngandika kawedaling lisan mekatan pengadikan gleduk cekur sinauran keterpatar binatran kalaputan santana sapraptanipun alutan wadia baladinawa nyata nu dipingpi kuda samuka alias sang hyang rancasan gening itu kapilari warna cahaya merah anu apung-apungan di awang-awang nyaeta neangan hiji raga anu paspikeun anjeunna sabab anjeunna milarian rencang lamun teh mah kukurilingan dina ieu pangajian terus we neangan nu balik pangheulana pan ari sang hyang rancasan teh lamun digambarkeun mah iblis teh nu hirupna marakayangan jin kayak gitu lama tayo teh dek neangan pibatureun matak di tangannya nu balik teh kumaha cenah cek ayeuna jin eta teh bahasana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana balik yuk balik ngajak juri daek ngeluh keajakan juri amit muridi ya karasa ku kaula satu cing cerak gitu cing cerak gitu itu acara di cing main cok sok we kumaha we sok da kumaha we ngigal nama kayak ora atuh cuma bebas aing sok alhamdulillah gening lo pak mama nu sate geningan ieu deh pak mama mana pak kades sok dek balik sia
gagah teuing uing aya di dieu maneh balik. Ieu kade dulur-dulur urang lemur ieu nu jadi belenggu hirup di alam marcapada ieu karana pan ku kaula nu geus aya di alam marakayangan dulur sadayana kahanyelu ieu ku kaula ayeuna geus karanapan jeung kade anjeun nu aya di alam dunia di alam marcapada kade araranjeun bahulah katukul sabab ieu hawa nafsu urang nu bakal kaduhung raga nu katempuhan karasa ieu ku kaula teruskeun atuh na jeung eureun Canggo. Pan tadi mah henteu jeung uing mah sok we gederkeun sok bro matak papakades boga duit teh ulah sok dikakempet sok burukeun ka luhur kades gerak ka luhur bapak kades gerak ka luhur gening karasa ieu ku kami baheula ini nu nyalamatkeun teh aya duit 100.000 nu nyelapina saku pakades kade ieu ka manusia makhluk nu aya di alam marcapada ulah sok nu kang nongong tina aturan nu maha kawasa sabab karasa ieu ku kaula ayeuna geus dirungrungku kabingung dirobrongku ka susah amuing cek Semar Badranaya nyebut toge amuing ayana pakades cicing wae ieu kaula teh digamarkeun sabab hiji makhluk anu kaduhung nyaritana kaduhung ieu ku kaula teh kaduhung matak haleuangna geus kakoncara ka Janabria sohor ka Bogor ieu haleuang rahwana teh nu nandakeun hiji makhluk nu hanyakal nu hanyelu di alam barzah hanyakal di alam barzah moal amuing dari Semar sok nyanyahoanan ieu nu karasa ku kaula di alam kubur teh geuning model kieu dihaleuangkeun ieu di tempat naon ieu kaula di mana ieu kaula ditingali langit asa ngahanapan dunia asa ngaleutikan tina caang jadi poek tina loba batur jadi sorangan rupku padung repku lemah geung ieu kaula keun kamana batur kula harta kula tatangga kula baraya kula mobil kula jabatan kula mau menigegegena iya kuku kula di mau mengusikan engkewe di sawernya
kun wae nu mayar eta hadroh mah bapak-bapak kakak kades sabab uing mah moal lilila ayeuna oge rek init ka Banten kun wae teu nanyakeun ge ieu kaula teh nu baheula mungpang nu kang nongong tina aturan Quran dina surah Al-Mulk. Oh eta bisi teu kadenge we Al-Mulk dina surah Al-Mulk teh wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair. Lamun mah kaula baheula ngadenge kana ayat-ayat keterangan di alam marca pada di alam dunia di alam kehidupan malah di alam guguyon meureun kaula teh moal dirungku kabingung dirungku ka susah ieu kehidupan kaula teh aduh marakayangan aya marakayangan ieu Pak Kades njan turun naik turun ge aya dana 085864339926 teh eta nomor mitoha iya kakak kaula nu disebutkeun dasa muka hartosipun dasa artina 10 ari muka beungeut jadi ieu kaula teh nu ngabogaan buka 10 beungeut 10 pamajikan 80 ngan kaula teh anger we nu dina hate pandewe cinta aya di dieu cinta nu palih mana geulis ieu akang atos dongkap hayang digeugepan teu ku akang akang teh karasa geulis 80 awewe tapi ku hidup hiji mah geulis akang teh kapeng-peongan wa idato jatuh piribati hadorot muprida di mana akang keur ngagoler di kamar terbayang-bayang dengan seketika wajah salira geulis salira teh rawana sakedap cangkel oke heula tah jadi ciri nu ngaran rahwana dibentukkeun ku ahli saha ieu nu mere seni pertama ka dunia lain dalang kade lain wali lain Allah subhanahu wa ta'ala nu mere seni ka dunia teh pertama teh nu maha kawasa mana dari mulai pelangi betul ayana warna hejo koneng teh eta teh dimulai dari pelang sok jang pelangi bener di dieu mah apaleun lagu cigana teh bari ka kebon teh genah egle-egleannya nu pertama nyeun seni Allah subhanahu wa ta'ala mana timimiti Allah nyiptakeun beurang jeung peuting seni timimiti Allah nyiptakeun luhur hanap seni da teu genah di luhur kabeh mah sok bapak-bapak nunggus pengalaman dina bab aduh-aduhai enek-enekan mari lucu barudak nah jadi kadinya Umi di luhur kabeh ngeunah moal nu hiji di luhur anyang nu hiji di para apa pan di luhur kabeh gitu seni ku Allah diciptakeun aya luhur aya handap awet luhur lagi di handap
matak teu aneh senina nu di luhur mah nu dihanap tak geuning cek nu di luhur cek nu dihanap Encak gancang we huha darwe cek inungna ayah nu mamah bade keluar ai cek bapana sami cenah mama bapak ge bade keluar baru budakna ngiring suka teh geus molor seni aya berang aya peuting eta teh bentuk seni tinu maha kawasa coba kabayang lamun berang hungkul wah nu gawe euy maleureunana gawe we jiga teh sapopoe ngalamun ngarit we sapopoe heueuh lamun peuting coba kabayang sapopoena peuting wah